Oh sobat kali kita teh isyarah karena jumlah rakaat sholat. Ieu mau datang ke masjid pemuda aki-aki nabuh bedug di rambut panakolna we nabuh bedug dah ya aki nabuh bedug carekan aki-aki keloyor asup ke musola nabuh bedug sadaengna teu make ilmu. Ibu-ibu keluar kabeh jelema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri bi arbabil hijab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Wa qala nabiyuna Muhammad, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan sayati zamanun ala ummati la yabqa minal islami illa ismu wa la yabqa minal qur'ani illa rasmu wa masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda wa ulama'uhum syarru man tahta adimis sama min indihim takhrujul fitanu wa fihim ta'ud. Al-mukarramun wal mukhtaramun, mulia nu dipihormat kasadayana para alimil ulama, para kiai, para ajengan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para kesepuhan nu aya di wilayah Pasir sadayana nu sami hadir. Hapunten teu disebatan hiji-hijina, mudah-mudahan tengirangan rasa hormat sareng taati pribados kasadayana. Dipayun urang sami-sami doakeun heula mudah-mudahan guru-guru urang, sepuh-sepuh urang sadayana sing ditarabih-tabih panjang yuswana ku Allah Subhanahu wa taala. Tambih kabarokahan sareng kamuliaan salamina ti dunia dugikeun ka akhirat, amin. Nu dipihormat guru urang nembe masihan tausiah ka urang sadayana. Nu dipihormat sepuh sim kuring Al-Mukarram Abah Haji Saringi anu di Ancol, wasilah mantena menghubungi pribados mewakili para panitia penyelenggara. Alhamdulillah bahkan dina wengi ieu tiasa ngajajab sareng ka dieu hadir. Mudah-mudahan sadayana suku-suku urang sing ditambi-tambi panjang umurna ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi kabarokahan salamina di dunia dugikeun ka akhirat, amin. Sudah dihormat akhinal kiram pimpinan acara, para qori yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, sehilap aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, bil khusus ke Bapak Lurah,
ora kene Bapak Lurah nanya kakarak 36 tahun umurna doakeun ya Pak Lurah sing dipanjangkeun umurna ku Allah. Mudah-mudahan dina ngalaksanakeun tugas kenegaraanana sing selalu aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah suatu kebanggaan di malam ini kita pun dihadiri oleh anggota DPRD dari provinsi di fraksi Demokrat asli putra daerah di dia lembe pisan masihan sambutan nusa kitu singkat padatna bahkan ngajak ke orang sadayana supaya maca sholawat ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan doakeun kurang ya Bapak Dewan naon dicita-citakeun kumantena sing dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Segenap para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi kita Nabi besar Muhammad dan seluruh lapisan masyarakat Pasir beserta para donatur yang telah menyisihkan sebagian hartanya diinfakkan untuk membantu terlaksananya acara pengajian peringatan Maulid Nabi di malam ini. Mudah-mudahan langkah usaha dan pengorbanannya dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda dari dunia sampai akhirat. Amin. Para pemuda, pemudi, santri wal santriat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Dipayun salaku tata kehormatan di agama urang nu mulia urang sami-sami muji syukur heula ka Gusti Allah kalayan ucapan alhamdulillah urang masih dipanjangkan umur sehat walafiat amin. 2 tahun kamari seueur wargi urang anu ngantunkeun alam dunia leres bahkan urang katinggalan ku ulama-ulama besar. Tercatat dina berita simkuring ngadangu lebih dari 500 kiai 500 ulama nu pupus nu ngantunkeun di 2 tahun kemarin. Masalahna naon hakikat tos dina waktosna dipunut ku Gusti Nu Maha Suci leres. Dan rame berita di urang aya COVID-19 COVID-19 nu nepi ka ayeuna geus nepi kana COVID 20 hiji. Teuing nepi ka irah aya COVID. Eta ini padua yang ngadoakeun pedah menang bansos. Bisa cenah ieu PRT bansos, ya aya beas aya duit eta cenah mati corona. Hatur salamkeun ti imah bejakeun didoakeun sing panjang umurna. Bae-bae corona teh. Tapi mudah-mudahan urang nu masih dipanjangkeun umur ku Gusti Allah sing tiasa nyukuran karena nikmat nu agung ieu ti Gusti Allah dianggo ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sehingga di mana dimautkeun urang ku Gusti Allah sing husnul khatimah sadayana amin. Ya Allah ya Rabbal Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, calon haji, calon hajah, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala hapunten can disebut kusim kuring tadi ieu tos arangkat ibadah haji sadana teh acan ya. Aya kene can berangkat aya. Didoakeun kusim kuring nu can arangkat ibadah haji sing aya panggilan ti Gusti Allah keur ngalaksanakeun ibadah haji. Hayang ibu naik haji. Pindah ka dieu ka hadeup. Teu hayang naikkan haji mah. Lah hayang-hayang ai daftar henteu. Terus di lemah muriang berangkat ke puskesmas diuk na bangku di puskesmas ai daftar henteu kalau keti panggil moal ke dokter. Boro-boro dibere obat, boro-boro dipariksa, teu dipanggil aja. Da urang acan daftar laras gitu. Pancen acan boga duitna, ulah wakan daftar ka yayasan, ulah wakan daftar ka KBIH. Sok daftar heula ka Gusti Allah yang punya Mekah, Allah yang punya Madinah, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Urang mah tinggal mentana sing khusyuk, sing tawadhu, sing istiqamah. Cek ulama salah sahiji waktu diijabah doa itu nisful lail, tengah malam. Sok harudang di penting ibu. Alhamdulillah. Sok acarai. Kalau dua pagi hunggul. Nah, ieu teh nyahoan dia penyakitna wer ki teu ngisang-ngisang aja. Tapi sim kuring yakin orang Pasir mah garajin hudang di penting sholat sunnah tahajud. Amin. Ya Rabbal. Salawat dan salam semoga tercurah limpah ruakan kepada baginda alam yang mulia Nabi orang sadayana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tegakantun ka para kulawargina para sahabatna sareng urang nu janten umatna sing kenging syafaatul uzma pertolongan yang agung dari baginda kita Nabi Muhammad SAW nanti di yaumil kiamah. Amin. Emang cek ibu kunaon dina poe kiamat? Hari kiamat itu adalah hari di mana semua manusia akan mengalami kepanikan yang teramat sangat. Bahkan di hari itu seluruh manusia dan makhluk Allah yang lainnya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali malaikat Ijrail. Pampaderina eta mah dimautkeun aku Allah. Kapan ini akan terjadi? Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tidak ada manusia yang diberitahu oleh Allah tepat waktu datang kiamat itu kapan, tidak ada yang tahu. Ini rahasia Allah. Nabi kita saja ketika didatangi malaikat Jibril alaihissalam ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Muhammad, kapan akan terjadinya hari kiamat?" Nabi jawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nabi tidak berikan jawaban yang pasti. Kenapa? Karena ini rahasia Allah. Hanya ulama-ulama salafus sholih mengatakan dalam sebagian kitabnya bahwa taqumus sa'ah fi yaumil jum'ah, akan terjadinya hari kiamat pada hari Jumat, la fi ghairi syahrin ma'ruf wa la fi ghairi sanatin ma'rufah. Harinya hari Jumat, bulan dan tahunnya tidak ada yang tahu. Ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya poe Jumat mah poe sejarah. Khalaqallahu Adama fi yaumi Jum'atin. Allah menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Kemudian Allah menurunkan Nabi Adam dari surga ke alam dunia hari Jumat. Dimatikannya Nabi Adam pada hari Jumat. Bahkan taqumus sa'ah, akan terjadi hari kiamat sama pada hari Jumat. Jadi Jumat mah loba sejarahna. Makanya diurang disebut lagi malam sunnah. Karena seueur fadailul amal, fadilah amal kebaikan ketika dilaksanakan di hari dan malam Jumat akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baca sholawat malam Jumat, beres salat maghrib ibu maca yasin malam Jumat, gede pahalana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim, tanzilal azizir rahim. Beres ibu maca yasin, baca sholawat nariyah, masih ayah waktu di musola, di masjid, di majlis taklim, marhaba sampai ke masuk waktu isya, selesai berjamaah sholat isya, baru pulang masing-masing ke rumah. Hanya ujian orang yang beriman itu sangat besar. Iblis itu paling tidak suka melihat orang ibadah. Ibu malam Jumat biasanya maca yasin nepi ka beres, disambung sholawat nariyah, ieu mah kakarak maca yasin unggul. Yasin arep lupa di tengah imah. Ma si Andin taram, sadaqallahul azim. Turun maca Quran, ngagoler hareupeun TV nonton si Andin. Ibu si Andin geus ngajerucan, Bu. Harapan bari kabeh, Bu. Ya Allah, ya Karim Subhanallah. Tapi malam ini kita duduk di halaman masjid yang mulia ini, insya Allah ini akan jadi saksi nanti di yaumil kiamah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangankan nanti di hari kiamat, di mana keadaan alam dunia, alam semesta, idza zulzilatil ardu zilzalaha, dunia akan digoncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi bakal ngaluarkeun isi perutnya. Wa qala insanu, semua manusia akan bertanya, malaha, aya naon ieu, kunaon ieu terjadi seperti ini? Belum sadar kalau di hari itu adalah hari yang terakhir seluruh kehidupan manusia yang ada di alam semesta. Jemaah yang dimuliakan Allah, di Aceh wae baheula tahun 2004 terjadi gelombang tsunami dalam waktu 10 menit.
nu diawali awalna ku gempa bumi heula. Itu waktu itu pas Pak SBY selesai dilantik jadi Presiden Republik Indonesia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak musibah di mana-mana terjadi. Pak SBY tetap tegar menjalankan kepemerintahannya. Cek Pak SBY, ayo masyarakat Indonesia kita bantu Aceh, selesai Aceh, Yogyakarta, Pangandaran, Labuan, terus terjadi gempa bumi dan tsunami. Akhirnya instruksi ke para menteri, menteri instruksi kepada para gubernur, sampai ke bupati, sampai ke camat, sampai ke palurah, palurah ngumpulkan ketua RT, ketua RW, cek palurah sok gerak sebar ke masyarakat, sok tiangan bantuan ke masyarakat orang bantu Aceh teh dulu orang. Pak RT mapai ka tiap imah membawa karung, membawa kardus, sok anu rek bantuan mere beas mangga, mere mie mangga, mere duit mangga, mere baju urut mangga. Di urang teka pake, tapi di sana orang sangat membutuhkan. Kenapa? Rumahnya hancur, hartanya habis, dibawa oleh luapan tsunami, lebih ke paralit ke laut. Akhirnya Pak RT mapai ganti yang imah, nomere beas, nomere duit, nomere baju urut, nomere samping, nomere jaket, nomere jas. Lembah hareupeun imah si mak, cek Pak RT, mak rek mere naon? Cek summa mere naon atuh cenah RT mah geus teu boga nanaon. Salaki ge geus teu boga mah. Cenah kedeung mah ka jero heula rek neangan, bukakeun lamari, dibawa dikeupel ku si mak. Aya ge cenah RT, ieu geus teu dipake ku mak. Naon eta mak? Pas dibuka horeng utang geus soe. Cek RT geus teuing mah asukeun kana karung moal disortir ieu. Dikumpulkeun di balai desa. Palurah akhirnya mah kabeh dikumpulkan, dibawa na mobil ke bandara, rek naik kapal. Ketakutan soek na jero karung ngomong aing rek naik pesawat. Datang ke Aceh diaurkeun ka lapangan, kabeh pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu nu garagah kene tanagana berbaur di lapangan, berebut menang bantuan ti Ancol. Akhirnya menang jaket, menang jas, menang samping, menang anduk, menang segala rupa. Ini aki-aki datang kadinya, ayo orang bagian naon atau cenah mah ieu. Pas ditempo tinggal karungna be ngagoler atuh bah cenah co angkatan heula karungna sugan ditinggalin di jero. Pas diangkat gepluk murag segede peureuh. Cek siapa co cenah mah eta anu murag naon eta sesana. Pas diangkat, bah lumayan utang soe. Cek siapa geus mah pake daripada teu pake utang. Dan memeh dipake ngadoa heula Gusti, mudah-mudahan nu nyedakohkeun kutang soek ieu sing ditampi amal ibadah ku Gusti. Teu lila nu nyedakohkeun kutang soek maut datang ke jero kubur, disual, ditanya ke malaikat munkar wa nakir, lulus alhamdulillah. Pas rek jaman Siratal Mustaqim batur bersat naik masjid, bersat naik pesantren, dibawa ke budak yatim, simbang ngahuleng cek malaikat kunaon cicing wae mah nek keur nyebrang. Heuman naik naon atuh cenah ieu? Gaya bau kutang soek datang segede naon buat. Mah naik, ieu saha? Ieu kutang man dikacekeun teh. Alhamdulillah. Di balik musibah ada hikmah. Tidak semata-mata Allah menurunkan musibah kalau di situ tidak ada hikmah. Di Aceh terjadi tsunami, terjadi gempa bumi di Yogyakarta, orang Jawa Barat, orang Banten, orang Bogor, orang Tangerang merenang pahala ti Gusti Allah. Mana tina sedekahna? Alhamdulillah. Jadi jangan melihat kecilnya. Masyarakat di Pasir ieu kumpul ngariung, kabeh panitia bermusyawarah rapat kumacarana ieu urang rek ngayakeun peringatan Maulid Nabi. Tapi kalau manu nanya sabaraha cenah ieu Pak udunanana rek ngayakeun muludan. Cek panitia 100.000 per kakak. Aya saurang tah abdi mah keur boga milik ya alhamdulillah aya rezekina tah 10 juta. Alhamdulillah. Dan abdi mah hayang ikhlas cenah Kang mung ria mung kanyohon ku batur. Ieu duit 10 juta lamun diumumkeun di masjid poe Jumaah wayahna cenah Kang abdi titip tong disebutkeun ti abdi. Abdi hayang ikhlas karena Allah. Bejakeun we ti hamba Allah anu imah deket masjid cet lawana beureum 3 tingkat aya mobil Alfa. Kayak ngomongna hayang ikhlas mung ria tapi cirina meureun kabeh dipapai hiji-hiji.
CFD wae ganjaranana. Naudzubillah min. Insyaallah urang dieu mah ari ikhlas. Amin. Tuh katinggalinya sanajan ibu-ibu biasa wanci kieu geus nongton si Andin, ayeuna mah ikhlas ngaji. Insyaallah gede pahalana. Amin. Tuh ikhlas mah kaciri dieu lagi teu tenang pati tadi geus batul bujur pararanas. Saat isat besar geser nyangan sendal gede pura-pura kacai korolos balik panggalana. Biasanya datang ke imah atau imah jadi dibuka tiung lalu pasang tiulah haredang aya nu gitu aya sulah ngacung ulah flower alung-alungkeun kana kastop nya beres bukaan tiung aya RT namu assalamualaikum ngitip da jendela aya Pak RT nebak sirah teu bage tiung beureun era rek nyamperkeun RT nyoba tiung tina kastop bari leumpang teu dicileuk heula nya tiung lesang murah nu kacokot sempak salakina templekeun nasirah bukan pantau RT bari tunggul seserian eta RT munahan si RT datang-datang seserian we tinggal kana kaca pas nyiluk innalillahi mencipato teu kaluar deui jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan Nabi Adam pada hari Jumat, bahkan ketika Allah ciptakan Nabi Adam seluruh malaikat Allah perintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam berikut iblis. Iblis itu makhluk Allah yang sangat setia yang mendiami alam sorga sebelum Nabi Adam. Ngaranage Ijazil. Iblis saking setia ka Gusti Allah, saking nurutna ka Gusti Allah, lamun salat eta iblis ruku sujudna 45 tahun. Eleh jalma mah. Pinterna iblis melebihi kepintaran manusia. Tapi kenapa iblis menjadi makhluk terkutuk? Karena iblis sombong, iblis tengah warok karena aturan Allah Subhanahu. Kita sujud ke Nabi Adam, tenaikeun sujud cek Allah ijazil kunaon sia sujud ke Nabi Adam. Gusti, ana khairun minhu, saya lebih mulia dari Adam. Hiji ta sombongna iblis. Kayak gitu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, Adam dari tanah. Masa api harus sujud sama tanah? Diusir iblis di surga ku Allah. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar dia di surga, kutuk dia ku aing jeung Allah. Eta iblis dikutuk ku Gusti Allah, lain buru-buru menta hampura, kalakah boga pamenta. Gusti, mangga abdi usir di surga jeung iblis, silakan saya kutuk, silakan saya laknat. Hanya sebelum saya keluar dari surga, saya punya permohonan terlebih dahulu. Hayang naon dia jeung Allah? Abdi ulah wakan dimautkeun sehingga datang poe kiamat. Iblis minta panjang umur, hidupnya ingin sampai hari kiamat. Dikabul ku Allah pamentana. Karena Allah sudah punya rencana untuk menguji iman manusia yang ada di alam dunia. Turun ke deka dunia iblis, keluar. Awas belum can keluar. Nabi Adam di surga pas diciptakan ku Allah, disarekeun di alam surga. Repet Nabi Adam tibrah kersare ku Allah dicadak salah sahiji tulang rusuk Nabi Adam untuk diciptakan pendampingnya yaitu Siti Hawa. Jelegedege Siti Hawa jadi pas Nabi Adam hudang ningali awewe geulis ku Nabi Adam disampeurkeun rek ditubruk harita. Cek malaikat ada ulah main tubruk wae maneh. Maharan heula, mas kawinan heula. Di sini datangnya sejarah mas kawin. Cek Nabi Adam hayang naon cenah neng mas kawinna. Cek Siti Hawa cenah Kang abdi mah alim sagala rupa nu ngahesekeun. Bisi cenah hayang emas segede gunung Salak ku akang disiapkeun. Bisi hayang permata segede lautan ku akang disiapkeun. Teu pati manfaat nu kitu mah cek Siti Hawa di dieu ge loba. Hayang naon atuh? Pamacakeun we sholawat ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini membuktikan Nabi kita saat itu belum lahir ke alam dunia, tapi umat-umat terdahulu sudah membacakan sholawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berdegong pisan kudu ngaku jadi umat Nabi Muhammad tapi teu daek maca sholawat ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak orang yang mengaku menjadi umat Nabi, mengaku bahwa saya adalah golongan Muhammad, tapi anti dengan sholawat. Naudzubillahi min. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya hang sabaraha balik cenah neng sholawatna. Cek Siti Hawa tong seueur teuing cenah Kang 1000 balik we sakali napas. Nah ulang Nabi Adam 1000 balik sekali napas kuat moal aing cenah ieu.
Padahal Nabi Adam dina kitab Fawaidul Mu'in dijelaskan umur nage 835 tahun, hampir 1000 tahun. Awak Nabi Adam jangkungna 63 hasta. Mun rek dimeteran di zaman ayeuna 30 meter. Bisi ibu bapak hayangnya 30 meter, tah tiang listrik sisi jalan eta 10 meter. Berarti Nabi Adam tinu lipeteun tiang listrik lebar dada nage 12 meter. Ti dieu kana tembok kali itu. Ibu-ibu kabayang eta na segede naon teu nyaho eta mah kawan nak kita berarti dijelaskan dibaca ku Nabi Adam alaihissalam, maka disitulah timbulnya sejarah mas kawin geus nikah Nabi Adam jeung Siti Hawa dinikahkeun, akhirna Siti Hawa dikereuyeun ku Nabi Adam kereuyeun mareuh kereuneuh we kan ditu mah mulai hamil sebulan 2 bulan 3 bulan nepi ka akhirna porosot ngalahirkeun Siti Hawa masa kali ngalahirkeun teh 2 anakna lalaki hiji awewe hiji kembar. Qabil lahir gaduh kembaran saha labuda cek sakaol layusa. Habil lahir gaduh kembaran saha ikliman. Turun perintah ti Gusti Allah saatos anak Nabi Adam gelede cek Allah Adam gerak kawinkeun gerak tikahkeun anak-anak anjeun jeung saha jeung anak Nabi Adam keneh. Syariat nikah di zaman harita menang nikah saturunan sainduk sabapa dan can aya turunan anu sejen. Ngan ditikahna disilang. Qabil titah nikah jeung kembaran Habil, Habil dititah nikah jeung kembaran Qabil. Disinilah Pak sifatnya manusia. Tiluhurna mah sarumpun, samanggar saturuy, datang ka handap beda. Tiluhurna sainduk sabapa, datang ka anak leda akhlakna beda-beda. Laras kitu. Makana dari kolot urang baheula laloba anak beda-beda akhlakna. Nu nurut wae aya, nu bangkawanah wae aya. Laras. Tah anak Nabi Adam teh itu yang paling jelas terlihat perbedaannya antara Qabil jeung Habil. Ai Habil mah lemah lembut nurut ka kolot eta mah kumaha indung kumaha bapak mata kering ditikahkeun jeung kembaran Qabil ge Habil mah narima. Tapi Qabil teu narima, akhirna nepikeun ka Habil dipaehan ku Qabil harita. Sejarah manusia membunuh manusia, anak Adam, anak Nabi Adam dibunuh oleh anak Nabi Adam. Ku anak Nabi Adam kan. Beres dipaehan eta Habil ku Qabil, bingung ya Qabil kemana ke dia jenazah dulur aing dipapanggul ku Qabil dibawa ke mana-mana. Akhirnya Allah utus manuk gaak perang di awang-awang. Gelut sering tojok sering cakar, gebluk gerak-gerak pae hiji kahandap disusul kuno hirup. Nu hirup ngagali taneuh. Nu pae diasukeun ke jero taneuh, dikubur kuno hirup, diturutan ku Qabil, Habil dikubur di jero taneuh. Matak nepi ka ayeuna di mana jalma maut dikubur di jero taneuh ke umat Islam laras. Kecuali mereka yang beragama Hindu Buddha dibeulem. Cokotna teh lebuna di India tah di gireun Sungai Gangga loba eta teh nyokot sejarah di Nabi Adam kene baheulana kepercayaan orang India. Kenapa? Karena ketika Nabi Adam di surga santosna nikah jeung Siti Hawa eta iblis geus diusir di surga bisa asup deui ka jero surga. Iblis nyahoeun bahwa di surga aya hiji tangkal nu teu meunang di deketan ku Nabi Adam. Cek iblis kesempatan aing keur ngasup Adam naik iblis kana eta tangkal datang ka luhur Nabi Adam liwat ceng Siti Hawa ningali na luhur tangkal aya makhluk cek Nabi Adam eta aya makhluk na luhur tangkal saha eta iblis langsung nipu Nabi Adam dengan bahasa ana Jibril saya malaikat Jibril ditingali ku Nabi Adam ditelak-telak. Wah, piraku Jibril goreng patut gitu. Bener aja Jibril, aqsamtu billah. Demi Allah, cek iblis, ana Jibril, lakana minan nasihin. Tak iblis mak itu nebikeun kasumpah nyebutkeun demi Allah kiwanieun. Dan naon sebabna? Geus dikutuk dilaknat ku Allah bakal jadi ahli neraka. Teu kapala ngabohongna ge, nepi ka wani sumpah iblis sareng Nabi Adam. Demi Allah, cek iblis kaula Jibril utusan Allah. Lakana minan nasihir keur nasihat anjeun di dia Adam. Cek Nabi Adam nih anjeun bisa cicing na eta tangkal kalau mah teu meunang ngadeukeutan acan tah di dieu dam hirup kudu pinter teh lebah dia. Nu mata kaula bisa cicing na ieu tangkal sabab kaula mah malaikat. Anjeun mah
ngan ieu dam ieu buahna ieu meuni ranggeuna loba kieu ieu teh ngaranna buah khuldi buah kekekalan lamun anjeun ngadar ieu buah bakal salilana cicing di surga ditipu deui wae Nabi Adam ku Iblis. Tapi ke akhirna Nabi Adam ngadahar hiji Siti Hawa ngadahar hiji ku sabab ke aya ridho Allah Nabi Adam ngadahar hiji datang ke lebah tenggorokan karena tikorok beletak pecah jadi wedakun tengok cek urang ditu mah cabak Pak da mengurang kan ngabedol saya di dia Siti Hawa ngadahar hiji meureun ai awe maleles kulit lebah tikorok maliwat ngan lebah dada belah jadi tilu nu dua cicing dada nu hiji lumpat ka handap nyempil teh belah mana cer kapang nepi ka ayeuna eta mah bagian mabeurang eta dina mah bekitan datang di lemur sim kuring mah di Bogor lamun nyunatan budak leutik awewe nyebutna teh nyokel sarua jadi dia di ditu mah nyokel bahasana ka mabeurang bebe jawe mak pang nyokelkeun anak uing tapi tong gede teh nyokelna saeutik we supaya cupon syarat sebab dina hukum nage khitan mah ditafsir ku ulama wajibun ala rijal wa sunnatun lin nisa wajib nyunatan budak leutik lalaki sunnah nyunatan budak leutik awewe bahkan syariat pertama khitan teh diturunkan ku Allah ka Nabi Allah Ibrahim alaihis dina kitab Nabi Ibrahim disebut lagi ibnu samanina sanatan budak umur 80 tahun umur 80 tahun Nabi Ibrahim kakarap dibere syariat khitan ku Allah cuk ibu geus lihat mereunat da anak kene budak kene Nabi Ibrahim 80 tahun naon sababna jalma di zaman harita umurna palaranjang aya nu sampaykeun ka 1000 tahun batak umur 80 tahun masih kene muda bahkan can aya bengkong boro-boro dokter spesialisitan seperti ayeuna Nabi Ibrahim cekol ulama disunatan lagi ku sorangan ditekenkeun kana batu digeprek make kampak naon hikmahna nyunatan budak leutik awewe saeutik cek ulama lamun budak leutik awewe di khitana saeutik beres di khitan cager budak tereh lintuh bongsor awakna montok nu kaduana dina wajahna akan lebih bercahaya nu katilu lamun eta budak panjang umur nepikeun ka diberi jodoh ku Allah boga salaki sok leuwih nikmat kalau jadi salakina alhamdulillah cek bapak-bapak rupa-rupa pemajikan aing gede teuing baheula nyokelna tapi alhamdulillah geuning ngerendai mata kitu ge berenang saeutik nyokelna alhamdulillah aya nyunatan budak leutik lalaki mah kabelah dieuna aya bengkong da zaman sim kuring keur alit ku bengkong di hindan teh ngan bedana nyunatan budak leutik lalaki ku bengkong jeung ku dokter saeutik ai ku dokter mah budak sok disuntik baal heula sok disuntik tahun karena teh lagi disuntik mati payah disuntik mati mah ya Allah dibius heula cos disuntik setengah jam ditahulin geus dicolok ku jarum geus teu karasaeun berarti geus reaksi obatna karak digolirkeun luhur meja jepit teh make alat ku laser buntung we geus aya alat segede pulpen eta jalan darahna di ieu Pak disetrum abeuh hangit budak dihitan isuk-isuk sore geus bisa make calana ai ku bengkong mah budak sok dilahun isuk-isuk bengkong datang mari kalahuna itu cenah tu akina tu karak balik di mushola da geura laun ki geus beurang ya pas ngalahun incu beureum balik di mushola maklum geus aki-aki loba poho balik di mushola kokolor nyampai na kastop teu dipake oke samping we wungkul pas kalahun ngincu cuk bengkong tutupan banget budaki besok bengkong budak lompat panten aing ngangkat samping salah ngangkat lain nu budak dicokot kalahkan nu manehna nu kacokot aing budak dihandap katutup rapi kaluhur aing nu si abah nongtot bengkong tukang heureuy cik bengkong pan ieu budak gede amat pestol ditekankeun saeutik meureun karasa ngarenyet ti ieu lah sia nu aing mah geus disunatan ketika terjadi ngalahun incu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka Nabi Adam dan Siti Hawa setelah makan itu buah ting porosot pakaian surga nah papi merosot mararuka akhirnya nepikeun kata tangkalan dan daunan oge ngajarauhan ti Nabi Adam jeung Siti Hawa izin ku Gusti Allah
Ayah hiji tangkal anu iba ka Nabi Adam, nu karunyaeun ka Nabi Adam nyaeta tangkal tin, ngadeukeutan daunna teh ngarupayan ka Nabi Adam. Dicana ku Nabi Adam akhirnya dipakai nutupan badanna ke diturunkeun ka dunia, di mana diturunkeunana dipisahkeun ku Allah antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Nabi Adam diturunkeun di Hindustan di tanah India, sujud ke Allah salami 40 tahun. Bayangkeun Nabi Adam sakitu teh ditipu ku iblis, dihasut ku iblis gara-gara ngadar buah huldi mungkul sujudna ka Allah 40 tahun. Bari teu eureun teu cicing Nabi Adam ngadoa baseuh letahna, bari teu eureun carik ka Gusti Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun jarikna Nabi Adam nungkulkeun mastaka celak cai mata Nabi Adam ngabeusahan bumi, nepikeun ka cai mata Nabi Adam jadi sadanau di India. Wajar manusia setinggi 30 meter, lebar dada 12 meter, mungkin sakali nyakcelakeun cai mata sadre. Kalikeun 40 tahun wajar menjadi satu danau. Geus pinuh eta danau ku cai mata Nabi Adam, masih ngecelakeun akhirna ngalir jadi dua sungai di India, Sungai Gangga dan Sungai Yamuna. Nepi ka ayeuna aya wahanganana di ditu. Kabayang berempanya jelema segede kitu, Masya Allah. Tanggal 10 bulan Muharram Allah utus malaikat Jibril. Cek Allah, Jibril geura bejakeun tuh ka Nabi Adam, geus tong sujud wae, doana geus dikabul ku kula. Cek Allah, turun malaikat Jibril. Adam udah. Nabi Adam bari sujud, ya saha? Cek malaikat Jibril, ana Jibril. Malaikat Jibril nyebutkan ana Jibril. Nabi Adam trauma keur di surga, iblis ngaku jadi malaikat Jibril. Nabi Adam can wanieun ngangkakeun mastakana. Cek Nabi Adam, bener anjeun Jibril, kaula Jibril utusan Allah. Nah ieu Jibril nu mana deui wae. Cek Nabi Adam, baheula keur di surga kaula ditipu ku iblis ngaku malaikat Jibril, kaula Jibril utusan Allah. Geura hudan anjeun, doanya geus kabul ku Allah. Cek Nabi Adam, wayahna kudu aya bukti heula. Naon buktina lamun anjeun Jibril? Kaula teu perlu bukti, kaula saksi. Keukeuh Nabi Adam hayang aya bukti heula Pak. Akhirna malaikat Jibril lapor ka Gusti Allah, Gusti, geuning Nabi Adam teu percayaeun bahwa abdi malaikat Jibril utusan Gusti. Cek Allah, moal percayaeun Nabi Adam. Naon sababna? Keur di surga trauma ditipu ku iblis ngaku jadi malaikat Jibril. Ya Allah belir hibar aja ke surga, candak hiji benda di surga pambagusna, hibar malaikat Jibril. Datang ke surga, dicandak hiji benda nu pambagusna di surga berupa batu anu warna pudas ngeplak caang bercahaya, dibawa ku malaikat Jibril diasongkeun ke Nabi Adam. Dam tingali naon dibawa ku kula ieu? Setik-setik Nabi Adam ngangkatkeun mastakana, pas nyileuk ka luhur ningali dibawa ku Nabi Adam batu yakut anu warna bodas di surga. Kakarak Nabi Adam percaya, ayeuna macana kaula percaya anjeun teh Jibril utusan Allah. Kunaon sababna? Moal aya hiji makhluk Allah nu bisa nyandak barang di surga kecuali utusan Allah Subhanahu wa taala. Didinya cek malaikat Jibril, gas era kieu. Bawa ieu batu teangan ku anjeun pamajikan anjeun. Di mana anjeun geus kapanggih jeung Siti Hawa, teangan tempat tumpang legana di Arab. Teuneun eta batu di tengah-tengahna, kurilingan ku anjeun 7 putaran. Di mana anjeun geus kurilingan eta batu 7 putaran, sok geura ngadoa ka Allah, hayang naon doa maneh dikabul ku Allah. Cek malaikat Jibril. Ditambi ku Nabi Adam lempang nukruk galur mapai tapak Nabi Adam neangan Siti Hawa salami 160 tahun. Siti Hawa lempang ti jedah neangan Nabi Adam salami 200 tahun. Dipenakeun akhirna ku Allah di mana? Di Padang Arafah. Nu jadi sejarah nepi ka ayeuna jamaah haji di Indonesia ti belahan dunia nu berangkat ibadah haji tanggal 8 bulan haji wajib mengikuti wukuf di Arafah. Kenapa? Karena cek Kangjeng Nabi al-hajjul arafata
ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah. Inti dari pelaksanaan seluruh rangkaian ibadah haji pusaranana eta wukuf di Arafah, mengenang dua manusia yang dimuliakan Allah yang pernah mendiami alam sorga, diturunkan ke alam dunia, terpisah selama 200 tahun, akhirnya dipedakeun deui ku Allah dirinya. Matak diciriane di padang Arafah aya di situ Jabal Rahmah, gunung kasih sayang. Di pangluhurna tadinya di tengah-tengah Arafah aya bukit, urang naik takarinya kaluhur ngadoa didinya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Hayang rumah tangga urang teh sakinah mawadah warahmah, amin. Terang ibu sakinah lain sareng aki-aki ngeunah lain. Anteng rumah tanggannya baik, tenang, tidak terlalu banyak masalah. Sekali ada masalah wajar manusiawi, tapi bisa menyelesaikan dengan akal sehat. Alhamdulillah. Tidinya akhirnya Nabi Adam naik ke luhur, pas ditinggali jeung Nabi Adam, neng kurang tiangan cenah tempat lega ieu di mana ayana. Pas ditinggali di luhur gunung ku Nabi Adam, jelema 30 meter cicing di luhur gunung, katingali hamparan kota Mekah kabeh. Itu rupana tuh tempat nu panglegana. Turun Nabi Adam jeung Siti Hawa kadinya. Akhirna ieu batu anu tadi dipasikeun ku malaikat Jibril sesuai dengan perintah malaikat Jibril, eta batu diteuneun na tempat nu panglegana di kota Mekah. Dikulingan ku Nabi Adam 7 puteran. Itulah sejarahnya Tawaf. Santos dikulingan eta batu 7 puteran, ngadadak eta batu sakitu bodas caang ngeplakna bercahaya langsung hideung, maka disebut we Hajar Aswad, batu hideung. Nabi Adam ngadoa, Gusti abdi hayang dihampura dosa ku Gusti sareng kasalahan abdi lain ngan saukur jeung abdi keur pamajikan abdi wungkul, tapi sakur anak incu abdi nu pernah ngurlingan ieu batu 7 puteran hampura ku Gusti dosana, angkat derajatna, mautkeun husnul khotimah, di akhirat lebetkeun ka surga Gusti. Pamenta Nabi Adam dikabul ku Allah, mata kabeh nu ibadah haji nu umroh pasti bercita-cita hayang nyium Hajar Aswad. Leres ayeuna nya usun Covid di kamari nu berangkat umroh wae urang Mekah sorangan nu ngalaksanakeun ibadah umroh di ditu, nu salat di Masjidil Haram boro-boro bisa nyium Hajar Aswad, hayang nyabak kiswah Ka'bah geus teu meunang, dijaga ku askar. Tapi ibu yang belum berangkat ibadah haji, yang belum berangkat umroh, apalagi sudah berangkat umroh, yang pernah nyium Hajar Aswad, nucan pernah ke Allah maha adil, Allah maha pemurah. Ibu bisa menang ganjaran sarua jeung nyium Hajar Aswad. Mana lamun ibu nyium leungeun salaki, osok cium tangan ka salaki tara. Nah, piluan nu ngajawabna. Alhamdulillah, coba bapak-bapak hadena dibahas isukan balik di sawah balik kumah dengan aing. Kata kieu saumur bulan mulun silih mulun, alhamdulillah kakarak di Ancol, kakarak di Pasir, ngalaman ceramah dina luhur kebon huwi. Hebat ya panitia ya. Beres bubar ngaji meninggali metegal leuwih beutina ya. Coba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu dicontohan ku Siti Khadijah. Siti Khadijah mah lamun Rasulullah bade angkat keluar ti imah, perlengkapan Nabi disiapkan oleh Siti Khadijah. Jubahna, sorbana, udengna, lamun rek perang pedangna geus disiapkan ku Siti Khadijah. Rek keluar ti imah digendeng ku Siti Khadijah Rasulullah. Ibu sok ibu tara ka salaki. Ageun jujur keur ngaji mah nya meni tara kabeh. Dicium panangan anakku Siti Khadijah Rasulullah teh eta cek Kanjeng Nabi, istri yang mencium tangan suami sama dengan mencium Hajar Aswad pahalana. Alhamdulillah. Omo lamun leungeun salakina hideung mah mirip jeung Hajar Aswad. Sugi koreleng kalau di dapur manggul pacul rek ka sawah, anak rek berangkat ke madrasah rek sakola cek induna, neng ningali Hajar Aswad teu. Cek anak-anak itu manggul pacul mah. Hajar Aswad manggul pacul. Setelah Siti Khadijah mencium tangan Rasulullah, kemudian Siti Khadijah mencium pipi Nabi. Dicium pipi Rasulullah, salakina iya tuh. Cek Rasulullah, istri yang mencium pipi suaminya mendapatkan pahala sama dengan sodakoh kuda 140 kuda. Si kuring hayang nanya, punten di Pasir aya bogan kuda teh? Teu aya. Harga kuda pangmurahna 15 juta, pangmurahna.
Ibu bisa sedekah kuda 140 kuda, nyium pipi salaki sabelah, dua belah 280 kuda disedekahkeun, kali ke 15 juta sabar miliar. Batak lamun salaki balik di mana-mana teh sambut cicing hareupeun lawang panto, dadahan Pak. Kuda Pak kuda. Cik salakina hayangan pipi aing cenah ieu. Makanya umat Nabi Muhammad ini banyak pahala, walaupun hidup kita tidak selama umat-umat terdahulu sampai ribuan tahun. Ayeuna umat Nabi Muhammad neangan nu umur leuwih ti 100 tahun geus rada hese laras. Rata-rata di bawah 100 tahun. Tapi ketika kita beriman dan bertakwa kepada Allah, laksanakan ibadah ke Allah, benar ibadahna, insyaallah pahalana dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ibu ieu cai punten, ieu sabotol. Lamun dikana gelas kan bisa jadi 3-4 gelasir. Ibu nyeguan cai sagelas ka salaki ikhlas lillahi ta'ala diinum ku salaki ibu menang ganjaran harita keneh sarua jeung ngalaksanakeun salat 200 rakaat gede teu pahalana. Cek si emak di tukang mama hayang 2000 rakaat di bawah jeung emerna tukang nyungkun rek dibanyur salakina bener. Ya besar pahala nyeusehan bagian salaki hiji ibu diangkat 1000 derajat, dihampura 1000 dosa. Alhamdulillah. Komo bari istighfar manyesianan astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khataya. Tuh dihampura dosa, diangkat derajat. Alhamdulillah. Yang penting ikhlas lillahi ta'ala. Yo masa kalina nyeuseun kokolor salaki istighfar nage beda. Astagfirullah. Kokolor salaki beubeut-beubeut teh kana batur ka sarwe. Loba bayareun. Jeung loba bayareun di salaki 13 polo balik duit usaha kamar antar mah duit. Kamar duit ka pamajikan. Kokolor alung-alungkeun kana seusehan. Atuh saeb deui ganjaranna. Nah sebabnya tidak ada keikhlasan. Naudzubillah amin. Tadi teh ai ikhlas mas tiga gede pahala datang malam Jumaah matak balageurna kiai urang guru-guru urang rek datang malam Jumaah teh geus ngabejaan diumumkeun sapeker ti asar keneh ibu bapak ayeuna rek malam Jumaah hayu urang siap-siap ibadah ka Allah, urang berjamaah salat maghrib, urang tawasul, urang zikir, urang yasinan, urang marhaba, urang baca sholawat. Datang waktu maghrib kadang ngena bedug di masjid. Sarwa jeung bedug sarwa. Bang Seri ibu khusus ibu-ibu biar meriah tepuk tangannya ibu-ibu. Ya, terima kasih ibu-ibu percis anak TK. Ada kalaing emprah. Cek bapak-bapak adena aing teu meuleuh emprah. Nya nabuh bedug teh sembarangan atuh aya ilmuna leres. Ieu teh diajarkeun di zaman para wali baheula. Di zaman Sunan Kalijaga. Lamun tos dieu bedug di Bogor mah eta teh bedug maghrib teh awalna panjang ujungna 3 kali. Lamun subuh sarua jeung dieu cuma ujungna 2 kali tabuhan. Lamun zuhur asar isya 4 kali saeutikna beuneu. Tos 4 kali. Eta teh isyarah kana jumlah rakaat salat. Ieu mah datang ka masjid pemuda aki-aki nabuh bedug di rambut panakolna. Weuing nabuh bedug ge dah. Yakin nabuh bedug. Carekan aki-aki koloyor asup ka mushola. Nabuh bedug sanaekna teu make ilmu.
ibu keluar kabeh jelema gelong adalah subuh-subuh disebut lagi jelema hati-hati ngahurungkeun sapeker rek adan budak orang beres sebuah bedug asup ka musholah direbut nikna wingna adan ge sekalian dah geus dieu kaki mah dieu kaki-kaki di juru siapa ke budak orang ai keleuweung teh adan Allahu akbar Allahu akbar aki-aki ti dieu nepi ka hudak ceuk aki-aki anak saha budak teh kumeunahkeun adanna ngan aing nyeri hate disepak diuk deui aki-aki ka juru aing lebahaya ala sholah panjang teuing poho kana tungtungna hayya 'alas lagi-lagi hudang gak ini ala sholah wakbar sering kawalat serta aki-aki datang singgahan deh ulah sok lalawara ka guru ka tawadu kudu sing ka guru ka kolot kudu sing tawadu insya Allah ulah penegong ka kolotnya syariat mulai anak lamun taya kolot terus hadirna lahirna urang kalam dunia lain tina batu lain tina kayu tapi dilahirkan ke indung urang hakikat Allah anu nyiptakeun urang sadayana sok tanya ke indung urang ibu jawab sing harus abeh kade ku anak ibu hamil capek teh melahirkan nyeri teh nih hamil dia inilah apa ibu-ibu bebangga bohong nang kok capek nyeri pelandung deui alhamdulillah oh mau usung nyiram penyakit darah ratang ningali sangu teu bubuh bau lepas salaki izin oh mito haliwat asa yang utah tapi ningali duit mah anger we melotot can pernah ngadenge aya ibu-ibu keur nyiram ewa kana duit can pernah kali-kali ewa teh kana duit atuh keur nyiram teh cek salakina lumayan ewa kana duit sing lila we nyiramna justru ketika ibu sedang hamil di saat ibu lagi ngidam ini ada perintah ulama ada didikan Islam ada tarbiyah Islam mana umur 4 bulan ibu ngandung umur 4 sasi ibu ngandung anak urang dihirupkeun ku Allah karasa usikna beuteung ibu geter karasa usik laras ibu ya Allah ya Karim subhanallah cek kiai ibu keur hamil mohon sabaraha sasi 4 sasi cenah pangarsa terus diayakeun selamatan dacan sok keur ayakeun walimatul hamli walimatul butun selamatan kandungan osok ngari 4 bulan ini osok alhamdulillah kararuatnya ieu teh cangkel ngari 4 bulan bisa jam ge cangkel batak insyaallah Abah Haji di dieu mah ngaji lamun dipika subuh ge moal carangkeun sebab biasa ngariungna 4 bulan. Apa yang dibaca? Al-Qur'an. Surah Yusuf, Maryam, Tabarok, Waqiah, Ad-Dukhan, Al-Kahfi, Surah Yasin. Ada yang sampai 1 khatmil Quran. Prenatal education. Ada edukasi awal, ada ajaran awal sebelum anak lahir ke dalam dunia. Memeh lahir ke dalam dunia anak geus direkamkeun Al-Qur'an. Alhamdulillah. 7 bulan sok selamatan deui 8 bulan ibu siap-siap akan melahirkan anak tadi dia Pak Punten lain mamagan ngojai kamari ka kau bapak ya bapak kita sebagai kepala rumah tangga punya kewajiban di mana ini sunnahnya Nabi ketika istri akan melahirkan anak kita dampingi istri kita lamun rek ngajuruk salaki ngabaturan ibu atoh teh tuh Pak kadenge geuning kurangnya minimal salaki aya di dinya mah bisa mantuan ngadoa ya ajaran timah ibu mah ngahajar wajar rek keluarkeun anak salaki ngahajar rek keluarkeun naon atuh teh ajaran ti mana buat di ka Cianjur ka Subang ka Bandung lamun nanya kitu pasti ngajoblang ngaheujeut teh geus pasti ibu mah keluarkan anak salaki ngadoa lain ngaheujeun angkat panangan a'udzu bikalimatillahi tammatin min syarri ma khalaq bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim hana waladat maryam waladat isa ukhrud ayyuhal maulud bihaqqi malikil ma'bud tiupkeun kana beuteung pamajikan proses teh lahir alhamdulillah
didinya ayat tugas di Rasulullah salaki ayat didinya mah buru-buru tak anak nu karak lahir adanan cepil nu belah kanan komatan cepil nu belah kiri naon sababna tadi teh iblis boga dendam ka manusia ketika manusia lahir ke alam dunia iblis jurig setan geus kumpul kabeh didinya rek paburu-buru asup kana ceuli budak arek ngabisikeun bisikan setan bisikan iblis ngarah budak ulah nurut ka aturan Allah jeung Rasulna bangkawarah ka ilmu bapa jeung ka guruna akhirna jadi ahli neraka jadi batur iblis di neraka naudzubillah amin makana adanan buru-buru cenah bapana eueuh aya ge akina geus ku akina ih buku akina ge teu aya aya ge nina ku ninina eueuh aya ge batur meta ridona Pak punten tiasa pangadanankeun putra abdi naon sababna lamun anak tadi adanan bahaya iblis asup mate ka ceuli budak ngan ai baheula mah pan sok dibarantuan teh kumaha beurang borosot anak lahir cek mah beurang higal emak ina ngajampe nyebutna ge jampe baru ngusir curi mah beurang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jurig nyingkir setan nyingkah wajurak wajuring wakunta wakunti wana wani wau mata kuani oge wau. Ditiupan jeli budak kumaha beurang horeng ngusir jurig. Awas ulah percayakan wajurak wajuring sih kade. Eta nu mujarobna mah ku a'udzu jeung bismillahna. Ya, zaman baheula di loba kene sawah, loba kene kebon, salaki ibu balik tani, beureun macul ti isuk nepi ka sore, balik datang ka imah, ai leungeun naluhur tak-tak paculna eueuh. Otomatis pamajikan nanya, Pak, ai pacul ka mana? Oh, sia, ieu pacul, coba tingali. Ini eueuh ka mana pacul ieu? Horeng leungeun incok beureun pacul murang teu karasa. Kecapean beureun maculna. Apa dibawa ke rumah sakit tah? Henteu, cek si Abah. Dia urang jampe wae. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ijok saboboko dipacok wahyam jago cok torolong tiup cager teuing dorolong ka mana bota ijok. Yakin kana maha kuasana Allah Subhanahu. Abah nyaba ka mah anakna ai datang teh incuna keur gering ripuh. Sia teu ngabejaan kaing anak sia gering ripuh incu aing ieu. Oh cenah Abah pan kakarak ngabejaan cenah ka Abah. Di urang jampe ku Abah ka dieu. Meureun ngajampe incu ku sabab keur kokosodan incuna hawa panik poho teu dibismillahan mursia mursitu umur sia ngan sakitu maot incuna harita kan udah eta bismillah nanti dibaca batak urang mah sunnah rek berangkat maca bis rek mandi maca bis rek dahar maca bismillah rek maca make baju maca bismillah mukakeun baju maca bismillah rek sare maca bismillah selalu diawali ku bismillahirrahmanirrahim cek Kangjeng Nabi dawuh Kangjeng Rasul dina hiji hadis nu diriwayatkeun ku Imam Abu Daud kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta lamun hiji pagawean anu bagus teu dimimitian ku bismillah heula fahuwa abto putus artinya apa ai qalilul barokah saeutik barokahna sing aya oge atak sunnah maca bismillah heula adana punten ayeuna mah pan loba ku bidan dibantuan leres hampir tiap desa aya bidan ayeuna ibu mereka lahirkeun berangkat pariksa ka bidan mereka lahirkeun geus di bidan pangalaman punten pangarsa anak simkuring nu pangalitna 2 tahun setengah pas lahir dibantuan ku bidan harita abdi asup ka ruang bersalin pas rek ngaborosot lahir abdi jaksian harita cek bidan pas borosot anak lahir Pak sebentar ya anaknya saya mandikan dulu nanti saya masukkan ke inkubator dulu saya tolak Pak maaf Bu silahkan ibu mandikan anak saya silahkan ibu bersihkan anak saya abdi geus teu langsung keleweng di adana ayeuna menungguan dimandikan heula dibersihan heula dianukan heula asup kana inkubator heula itu tidak cukup 10 menit iblis kaburu asup kana cari budak ngas langsung keleweng adanan mak urang adanan lagi namanya sok atuh adanan ganya Allahu akbar Allahu akbar genahan Bo alhamdulillah ieu teh kori ka Bogor punten Kang di Bogor pernah giring MTQ tahun 81 hiji keur tingkat kanak-kanak tahun 81 hiji lain 2000 hiji
100 peserta abdi alhamdulillah jadi juara kahiji. Alhamdulillah. Naon sababna? Nu 88 teu datang hiji-hiji aja. Batak alhamdulillah jadi juara kahiji. Beres diadakan cepil belah kanan komatan, cepil belah kiri. 7 hari setelah anak lahir ada lagi sunnahnya Nabi. Ini perintah Rasulullah. Mana? Ayyuh sina ismahu. Bagus dengaran anak kurang. Ini perintah Islam. Aing ngaku Islam atuh laksanakeun perintah Islamna. Ieu mah kan ngaku Islam tapi ngawaris ngaran ka anak geus teu make ngaran Islam. Betul? Sampai hari ini kita hidup di zaman ini banyak umat yang sudah tidak lagi melaksanakan perintah Islam. Maka pantas cek Rasulullah, saya di zamanun ala ummati la yabqa minal islami ila ismu. Akan datang satu masa kepada umatku di mana Islam tinggal nama, ngawaris ngaran baik ke anak geus teu make ngaran Islam. Sabodok-bodokna kolot urang baheula teu ngalaman sakola, teu ngalaman masantren bahkan. Tapi lamun rek ngaran anak sok nanya heula ka kiai, nanya ka abah ka kasepuhan, abah mama punten abdi bade ngawaris nami kena saha nami abdi. Da bung salah talajak nabung salah langkahna. Ai nanya ka kiai mah ka ulama, nanya ka abah ka kasepuhan nu ngartos agama mah pasti dibere ngaran ge yang sesuai dengan aturan Islam. Lalaki awewe, lalaki cenah mah tos we ngaran nabinya, saha namina Ibrahim. Ieu saha laraina Ismail. Ieu Ishak, ieu Yakub, ieu Yahya. Subhanallah, nama anbiya mursalin. Insyaallah berkah. Amin. Ngan pangaran budak ayeuna mah sabagus-bagus ti kolot digararanti. Keletik Ibrahim geus gede jadi Bram. Keletik Ismail geus gede jadi Meka. Ya Allah ya Karim, awas jangan diganti. Kalau nama sudah baik sudah pertahankan sampai akhir hayat kita insya Allah. Tina asmaul husna mangga. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salam assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Inna lillahi tis'an wa tis'ina asman wa man ahswa dakhalal jannah. Allah mempunyai 99 nama yang baik. Wariskeun ka ngaran anak-anak urang candak tina salah sahijina rek Abdul Rahman mangga, rek Abdul Rahim mangga, Abdul Jabbar mangga, rek Abdul Aziz mangga. Ieu mah pan istri Aziza, ieu mah istri Rahimah. Ambil nama yang islami. Cek abah abdi marek tina Quran we da anak teh 7 lalaki kabeh. Saha ngaran abah? Nu kahiji Bismillahirrahmanirrahim. Panjangan amat. Panggilanna saha abah? Ohim. Ieu bah nu ka-7 Wairil Maghdub Alaihim Waladdallin. Panggilanna ge Dolin. Di pagawean odol jeung ulin. Abah majang lamun rek kumpulkeun anak teu kudu dipanggil hiji-hiji, tinggal kieu we Al-Fatihah kumpul kabeh 7. Ada pintu Fatihah. Torojo tuh ibu-ibu meni pede anak ece tuh tina Quran awewe sangar aja Siti Syaiton. Lah setan masih tina Quran ya. Yo mah abong-abong bahasa Arab bersemer rek make bahasa Arab sangar aja Siti Migropa. Teu nanyakeun heula ka kiai aing geus gede budak digaran Migropa. Kiai aing Migropa naon hartina? Gayung. Bukan anak Siti Gayung atuh. Ya Allah ya Rabbi, cek bapak-bapak lah anak urang moal di pang bagusna urang mengaran malaikat anakna. 4 anak teh hiji Jibril, kadua Mikail, katilu Israfil, kaopat Ijrail. Budak geus geuleudit berangkat gawe ka Jakarta kabeh. Aya 5 bulan makeun gawe di Jakarta, indungna gering ripuh. Budak ditelepon, "Geuna balik dia?" Indung dia gering ripuh di imah. Pas pertama datang Ijrail. Cek selagina, "Mah, Ijrail geus datang." Aing can hayang pae. Rasana malaikat Ijrail. Ya Allah, ya Karim. Tanya sama guru kita, tanya sama ulama kita, insya supaya namanya sesuai dengan aturan Islam. Semuanya kalau kita tanyakan insya Allah akan baik. Tapi karena kita tidak bisa bertanya, tidak mau bertanya, akhirnya apa? Malu bertanya, sesat di
Itu peribahasa yang benar-benar seperti itu maknanya. Sok aya narek berangkat ibadah haji teu nanyakeun heula teu belajar heula. Datang ke Mekah ngadeun culak cileuk luang lawang teu pararuguh. Batur ningali Masjidil Haram bari maca talbiyah cadarik labbaik Allahumma labbaik. Da ieu mah teu apal kana talbiyah acan sadege-degena labbaik ya Allah. Labbaik ya Allah. Ece lain lebay, labaik lain BRK maksudna mah. Ini akibat tidak bertanya, betul? Ya Allah, subhanallah, eta jalan ya lamun beurang mobil motor pasti sing suliwar di dia. Pas kadenge adzan, hayya 'alas shalah. Aya aki-aki di belah ditu seberang jalan, rek salat ka masjid beureun ningali motor mobil sing suliwar, ngahuleng aki-aki, ngira nyabrang. Lila nungguan geus cangkel suku pas rehe saeutik kesempatan lumpat buru-buru nyebrang jalan. Teu biasa olahraga berekarak nyebrang jalan unggul lumpat kacapean cicing di hareupeun masjid di seberang jalan di sisi jalan beres nyebrang teh tadinya kelan tuur bari tungkul pedah lila wae beureun tungkul di belah ditu budak orang merhatikeun karunya amat di aki-aki tungkul wae. Terus nuker kabingungan ya aki-aki pasti ieu balik salat rek nyebrang teu bisa. Batur karena beres nyabrang. Budak orang di dia aing kudu ibadah tulungan ku aing aki-aki. Ai serempeng disamperkeun teu ditanya heula, kerawak di pangku disabrangkeun deui. Sok lamun ditanya ya aki-aki kira-kira nganuhunkeun apa ngambek? Ini molotot ngangkakeun sampingna kan beurang sia goblok. Aing kunaon disabrangkeun deui. Budak orang teu narima dicarekan pelototan ku aki-aki. Aki-aki teu tahu diri. Batur mah bah di mana-mana ge ditulungan mah nganuhunkeun. Abah mah melotot bari ngambek. Abah keur loba masalahnya. Masalahna tangkurang sia goblok. Emang kunaon bah? Aing teh karek beres nyabrang, hayang nyabrangnya aing mun ngahara rese. Aing rek salat, kunaon ku tangkurang sia aing disabrangkeun deui. Karena kapikir bu budak murah yo atuh aing salah itu atuh abah lain ngomong kita tadi kumaha rek ngomong na aing keur cicing di pangku sia bah kumpurannya seberang gede kuenya mung aing bisa sorangan apa salahnya karena tidak bertanya dulu betul juga pamajikan ka pepolotot ka salaki pak anak urang teh geus 10 poe can dingaranan geus nanyakeun can ka kiai cek salakina atuh miglah kalau kadang-kadang bapak ge bisa poe naon lahirna rebo jam baraha pada asar jumlah kuserna jumaah asar rebo jumaah sarboah geus mi sarboah bukan seperti itu. Ambil nama yang sesuai dengan ajaran Islam. Laki-laki minimal awali dengan nama Muhammad insya namun awe nganggo Siti batak terkenal ya Siti ada teh turing Siti kemana-mana. Ya Allah ya Karim subhanallah jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala selesai dingaranan cukur rambut naita budak bari di marhaban ya Nabi salam can kompak ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Selesai dicukur rambut kakara kadituna diakikahan karena anak yang terlahir ke dalam dunia tergadaikan oleh akikahnya ece akang boga anak 5 nu 2 geus dekahan nu 3 encan nu 3 mau nyambung di akhirat naon sababna sarua jeung can ditebus mata tebus heula akikahan heula lamun lalaki dombana utamana 2 lamun awewe cukup hiji cek ibu pan anak abdi awewe boga dombana leutik mereka cantik dari India deing mina leutik olahkeun caina sing loba karah walatra kebagian kabeh insya ulah cara di ditu usum korban panitia nu bentet hulu ka kajut kabeh ku panitia ini geus oyang huntung gadang daging liat coplok hutuna jadi korban akhirna mah ulah nu ini huntung geus otek-otek kan geus sungan gadang daging liat dari coplok nu buta bisa jadi bentak aya nu buta jeung nu bongkok ngabatur ceuk nu buta kok cenah mata aing buta aing boga duit 100.000 aing hayang daang di restoran pan teu ningali cenah di mana restoran teh
cik nu bongkok mana duitnya ya pasti tinggal bener 100.000 kantongan kudu bongkok digendeng nu buta dibawa ke restoran datang ke restoran nu bongkok khianat cik nu bongkok lah saya tambah buta iya mau aling-alieun tukeran heula ku aing duitna 50.000-an nu bongkok khianat korupsi 50.000 di kantongan 50.000 dibalanjakeun beres ngabalanjakeun datang pesenan kana luhur meja dipilihan deui wae ai daging nu arempuk teureun hareupeun manehna nu bongkok tulang kaleng daging dia teureun hareupeun nu buta ceuk nu bongkok tah kadang restoran geus hareupeun maneh keur huapkeun ka dinya pas dirapa ieu lain heueuh gegel ning liat emang liat kadang restoran masih kencang gegelna tu buta narik napas mun dijero eta saking kenceng-kenceng na berngegel nepikeun ka urat panon ka tarik brai teh beunta cager harita teh ai balengon ningali ka luhur meja bongkok sia hianat ka aing daging arempuk hareupeun maneh kabeh aing dibere tulang taring kabeh daging liat nyokot gelas paledogon bletak kana bongkokna cager bongkokna harita teh nu bongkok rek ngambek teu jadi Pak cek nu buta ajar cager sia ulah ngambek maneh bongkok jadi cager aing buta jadi cager geus sasalaman we salaman di restoran balik di restoran keur usum rambutan datang ke jalan nu buta anyar cager ningali rambutan nanyakeun eta naon kok eta teh rambutan oh eta rambutan teh paling kamari mah buta teu ningali co aing hayang ulah sinu batur nu buta anyar cager modok kantong aya duit 10.000 ya 10.000 dasar tukang korupsi geus aya 50.000 dicokot deui 10.000 terekel naik rambutan batur datang ka luhur ti kos sewa dilebu gerag-gerag ninggang teu teas ebek teh bongkok deui ieu nu buta jeung seurikeun meuni heuheuh bikin kapeureut rek beuntat teu bisa we buta deui eta contoh jelema teu syukur nikmat ka Allah naudzubillah min orang coba dihirupkan ku Allah bari lahir ke alam dunia wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a tidak tahu apa-apa dan tidak bawa apa-apa betul digedekeun ku Allah dihirupkeun ku Allah direzekian ku Allah nepi ka dibere baju dibere calana dibere samping akhirna nepikeun ka boga pamajikan ka boga salakeun nepi ka boga anak syukuran ka Allah subhanahu wa ta'ala perintah Allah dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari dimulai tadi tarbiyah pertama anak pas dihirupkeun ku Allah langsung disambut ku kalam Allah pas lahir langsung yang didengarkan ke kuping anak kalimat takbir mengagungkan Allah beres jadinya sunnah muakkadah hukumna di akikahan selesai baru tarbiyah yang ketiga mana ayyu'allimahul kitabah budak mulai hidayatul aklinya berfungsi anak geus mulai cedok geus mulai tamyiz sok ajarkeun Al-Quran ke anak-anak urang sadayana kenalkan mereka dengan huruf hijaiyah ajarkeun patah kasroh domahna ajarkeun supaya anak bisa baca akhirna baheula mah di urang nu sok rajin ngajar ka anak teh indung matangna aya bahasa tuturutan aya di dieu tuturutan baheula aya kunaon disebut tuturutan eta teh singkatan indung nu maca anak nurutan turutan uminya babataba babatapa mim domamu bafamu turutan ku budak alif doma umim kasroh mi umi turutan ku budak geus bisa ngeja mama neng udah bisa coba mama pengen dengerin ya mah iya min patamata batata min domamu matamu celamung syadu hiji waktu indungna jadi hutu budak mama waktu turutan mah neng rek ngaji neng ngampura mama keur jadi huntu kan itu ka bapak maneh bari bapak-bapak mah keselan bicara indung mah sabar ka budak bapana pas budak datang waktu turutan pak neng piurang ngaos ka bapak umi keur nyeri hutu siapa yang kerek ngopi jangan naon budak geus dipelototan geus tungkul budak ha geura bukakeun eta tuturanna buka dibuka ku budak eta naon lempeng eta alif pak leungeus sareng ti bapak sakitu we nya pokona anu lempeng eta alif budak dibere sakitu-kituna atuh pangaran anu lempeng mah umum budak isu-isu rek berangkat sekolah ningali tiang mesin ditunjuk eta alif ningali tanggal kalapa balik sekolah itu alif dipeuting hudang sare budak gundam salah jeung pamajikan beres cima meureun poho samping ka mana boa nu bapana nunjuk ka luhur ditunjuk anak mah aya alif
Ya Allah mata kudu bener ngajar ke anak teh insya ajarkeun ke anak mata sepuh urang mah baheula lamun memeh subuh teh geus ngahudangkeun anak ngahudangkeun incu kasep urang ayo hirup ka masjid bapak hirup masjid gep digandong langsung dibawa ke masjid datang ke masjid diajarkeun wudu diajarkeun pakai kopiah pakai samping pakai baju ikut berjamaah sholat subuh datang ke imah giliran inung ayo mandi jeung umi bawa ke kamar mandi jur mau dibasuh di luhur ka hadap kabeh beres mandi lapan pakai anu pakaikan baju jeung calanana budak berangkat ka madrasah sisiran rambut bari diolesan minyak galeno mending geus lonyo sirah mumuluk nage sarapan nage sangu tutup uyah idung teh bari sholawatan salatullah salamullah ala taha rasulillah bari ngakel bari masak salatullah salamullah ala yasin habibillah sanguna tiis canak pakai dengan kolot dengan indung dihuapkeun kana paham anak langsung ku panangan indungna bari geus dibacaan sholawat rek teu pinter teu barokah kumaha atuh anak ieu mah bari nyangu bari ngakel bari masak teh lain ku sholawat bila yang tertulis adalah yang terbaik kan ku jadikan kau ke yang terindah dalam hidupku namun takkan mudah meninggalkan jejak yang telah terukir abadi sebagai kenangan yang ini nemalan Pak Terina udah hafal lagu baheula cek ibu Allahu Akbar guys ganti anu ku sholawatan insya Allah beres berangkat budak teh ai budak ayeuna mah pan maaf brek berangkat sakola teh budak-budak indung teh lain cium tangan tapi minta duit jeung jajan leres ibu mah jajannya mana tah 10.000 sing mahit 5.000 jeung ongkos 5.000 jeung jajan eta budak Kang atoh diberi 10.000 di dapur luluncatan ka hareup teu nyaho bapana keur penting ronda sare hareupeun TV geusleung katincak dong bapana lain minta hampura kalakah molotot ka bapana bokap singa bade di dinya astagfirullah geus mah nincak beukolot nyebut lagi bokap bagaimana cara menyikapi akhlak seperti ini contohkan oleh kita akhlak yang mulia di hadapan anak kita insya Ece cium tangan ka salaki hareupeun anak insyaallah anak rek berangkat ka mana-mana bakal cium tangan ka ibu ibu baheula liwat hareupeun salaki beri dongkok punten ngiri ngalangkung cek salaki namun sopan pamajikan ai anak liwat hareupeun kolot siga suster ngesot naon sababna mencontoh akhlak orang tua yang baik alhamdulillah ieu mah kumaha atuh anak bari keur sila teh dahar ningalikeun indung peda salakina nyanghunya nalawang panto ibu rek liwat peda ngahalangan boro-boro punten geujeuleuh gelengkahan kadang-kadang di korehan pak pakai suku cokor ta cokor aya nu kitu aya di kumplit aya kabeh ya Allah ya karim baheula mah nyuguhan cai ge manis segala enak gelas aya ayeuna mah dangdanan ge hareupeun salaki dibere sesa baheula siga bidadari ayeuna mah siga kunti buuk raming-bing kutang nu hiji pegat nu hiji disabung paniti sanjepit sabelah beureum sabelah hejo anrong geus pelebuk salaki balik gawe ningali pamajikan ti kajauhan langsung maca ayat kursi Allahu la ilaha illa qayyum barang sana mah lampir berenang ai di deukeut-deuketan ing pamajikan komisia si bener dagaran ngerakeun wae kunaon Pak eta kotang bagas sabelah aing ngajawabna bisaan bang jangan lihat utangnya yang penting rasanya bungas astagfirullah salah itu ngomong-ngomong rasa ibu akhlak baik ke suami suami bakal lebih nyah ke ibu leres makanya indahnya ajaran Islam bahasa saja kita diatur oleh Allah qulu qawlan karima qulu qawlan layyina ucapkan dengan bahasa yang mulia ucapkan dengan bahasa yang lemah lembut sopan santun kasalaki nyebutnya kemeni papa ayah papi api ami mi bihur kabeh diborong di urang mah galibna kitu adatna ke borosot anak hiji rada culangung kasalaki nyebutnya ke papasia salaki ka pamajikan jadi masia
Oh mau aina lebah balik salaki berusaha teu mawa duit disusuk lebang hareupeun pamajikan cek pamajikan reka mana roromeheun cek salaki na kacai buhangseun awas itu bibit penyakit. Orang mau hancur rumah tangga tidak harus dengan masalah besar, betul? Kusiling singgung gitu wungkul bisa jadi salaki marah disebut roromeheun, ibu marah disebut buhangseun, piring haliber gelas paradepes lama disincarungka patong jeblak engsang luncak ke mana buah. Akhirnya naon terjadi pecah rumah tangga. Naudzubillah min. Boleh-oleh ku aki-aki atuh kun ini cek si abah mah urang teh rumah tangga geus 80 tahun ai bahasangan kieu we ti babah heula asa geus pararosen isukan mah abah rek ngarobah bahasa yang nurutan Arjuna ai resep kana golek bener ai emang ke kumaha malanana wayahna kudu cara Srikandi depan mama tuh resep kana golek can pernah ngadenge geus sekarang we dah. Tapi kieu nyamanya perjanjianana cek si abah lamun hiji waktu abah ngomong teu make bahasa Arjuna tong ditemalan kumaha cicing we salaman ti beuting suk-isuk mah beres mandi keur dangdan di kamar keur nyisiran yang hareupan kaca. Siapa di dapur mereka berangkat ke sawah kayak ngopi heula ai kurowok teh langsung dipraktekkeun di dapur. Nini aki reka sawah pang nyeduhkeun kopi heula si mah bari nyisiran ngahulang aing kumaha demalana ieu teu kursus heula aing rek ngarang cek si mah mangga aki nyeduh wae sorangan aya Arjuna teh nyeduh kopi sorangan atuh si abah karalang kuring di dapur neangan kopi eueuh gula teu kapangi rek kahurukeun kompor kasok sieun ngabelendung kurowok deui si abah nini geuning kopi ge eueuh nini temalan deui ku si mak mangga aki ngerok wae bujur seeng tapi dasar wahideun bade jeung kopi balik di sawah berenang datang ke imah beres sholat maghrib nu ngondang sedekah pamitan siapa nini doakeun ya kirek sedekah cek si mak mudah-mudahan menang berkat didoakeun atuh berkah salamet kita menang berkat siapa bener menang berkat loba dengan belakangan nyekel bongsang belah kiri nyekel besek nabaheung digantung-gantungkeun ai balik memang nepi ka imah di tengah jalan siapa dipegat anjing cek siapa waduh cilaka ini lompat aing manteu notok ya telumpat berkat manteu beak ku anjing dan abah inget boga jampe cek siapa aing boga jampe baheula ieu ngan teu nyaho eta jampe keur kana naon dipapatkeun ku siapa dibaca dengan tujuan ngusir anjing caca gedongna kayu Muhammad pecat kencing dening rasa rasa boga rasa-rasa dira tumuruna ya isun pangeran nira ya isun panutan nira ya isun jelegi sorangan hurip sirana ning isun mur ai horeng dibaca pelet anjing lain mabur kalau kabengin muda ke siapa kermah berening ngali berkat kaperet ku pelet siapa akhirnya datang ka imah hawa ruas diudag anjing berkat tenyesa plastik acan sep dirawel ku anjing digedor kana panto hawa sieun poho teu make bahasa Arjuna makanya cek si abah mah lamun hiji waktu abah ngomong teu make bahasa Arjuna tong ditemalan ini muka pandu lagi diudag anjing atuh si mah mangga hepepe sare da si abah teu make bahasa Arjuna abah geus muter ka dapur ngagedor janela teu dibuka keneh wae geus sawa capek karek ngeuh astagfirullahaladzim paingan aing teu dibukakeun panto atuh teu make bahasa Arjuna ieu langsung dirobah ku si abah nini buka panto yagi diudag anjing arang si mang letrek bukan panto mana aki berkatna cek siapa peak siaku anjing hiji bahasa saja dalam Islam bahkan Sunan Kalijaga sampai mengatakan ajaran Islam ini bagaikan dak sengguh pengantin anyar tak ijo royo-royo dak sengguh pengantin anyar bagaikan padi yang baru tumbuh bagaikan pengantin
pengantin baru tingali padi yang baru tumbuh, hamparan sawah yang padinya baru tumbuh, warnanya hijau, indah dipandang mata, sejuk ke hati. Moal ge seur urang kota nu meuli tempat di lembur kun indahna ningali pelemburan perkampungan anu masih hijau lemok seur keneh tangkal luhur sehingga karasana adem leras. Bagaikan pengantin baru tingali pengantin anyar jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kedondong. Paling enak pengantin baru masuk kamar minta digendong. Pak gendong gabruk langsung dibawa ke kamar. Datang ngomong ke heula. Coba hayang nyageus karolot loba anak loba incu beres ngaji ya kedeung ngomong ka salaki, Pak gandong atuh digandong mah geus salaki. Digandong ngan dibebeutkeun harita keneh. Kolot-kolot balaga. Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli pisitan. Paling enak pengantin baru masuk kamar cubit-cubitan. Dicibit ku salaki nepi getihan nepi genteng tenang. Kalau kaca cadelan, ubit agi. Ciwit deui mun ubit agi. Salaki ge pan kitu, dikeuweuk leun pabejikan meni ulah lepas eutik sororot kena bluk ceuk salakina bari cacadelan. Eule eubis. Ebet geubis meni eubis. Kita hudang hugah maksudna. Coba hayang nyawa panggil salaki ibu tisredat kita tuh grag-grag ayeuna ya cok macing salaki bolor si ka mana tah baheula meni uah pan aya indahna malam pertama indahna pengantin baru mah kitu datang ke kamar duaan salaki tukang ngerokok udud seep ududna seep rokokna berangkat ka warung meuli rokok pamajikan nungguan ena luhur sopa datang salakina cik pamajikanna ana aeti heukaman awae sih mun anak aing salakina ngahulang di pamajikan aing jadi cacadelan ki nurutan salakina etel oko bese rokok mun etel oko salaki hareudang balik di warung mukaan baju kancing lalesotan cik pamajikan encing encot naon encing encot ore kancing lesot salakina kapalang aing nurutan neng nah cuna amak naon kan cuna amak rek na kasur rek na samak. Indah, ajaran Islam ini indah, mengedepankan ukhuwah. Maka yang terakhir kata Sunan Kalijaga, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane, yuk sorak-sorak hore, mumpung Allah masih berikan kesempatan kita hidup, Allah masih sehatkan jasmani dan rohani kita, gunakan semua nikmat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Mudah-mudahan amal ibadah orang ditampi ku Gusti Allah, dosa orang sing dihampura, di mana orang dimautkeun sing husnul khatimah nyana iman sareng Islam nu diridhoan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.